Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna, bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagara pandongengna tina cariyos kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sokah kabarayun sadayana. Hanca nu katuna deh upami telepat mah parantos dugi ka Nuhun kahartos atuh. Jep jarempe sarabeus ngagerung bari nyemprung. Mun tarumpakna teu laloba omong. Ukurkeun naek tur sakali-kalieun ngagorowok ka calon panumpang. Tapi langka nu naek ukur aya nu turun hiji-hijieun. Harita ge kitu beus teh tepi ka Tanjung Sari. Duaan panumpang tarurun kagantian ku lalaki saurang mamawa karung sabebed. Bius beus teh maju deui nyemprung ka Sumedang. Sapanjang jalan Karmin jeung Marni galecok ngobrol. Ayeuna mah beuki wani jeung beuki wanoh geus teu asa-asa. Dina ngobrolna geus jiga nu wawuh lila. Teu jiga-jiga anyar pinanggih boh Karmin boh Marni bet jiga minyak jeung seuneu ujug-ujug akur. Atuh dina beus teh teu kesel asa betah tu manina batur madariuk teh elek esekeng gutak-gitek bakat ku kesel tapi nu duaan mah estu tamleg jigana teh sanajan sapoe jeput ge moal bosen. Gancangna carita Sumedang geus kasorang panumpang loba nu turun. Digantian kudu naek anyar dius deui beus teh ka Kadipaten. Barang tepi ka terminal, Karmin bingung. Nah terus nuturkeun ka Nyi Marni atawa kumaha. Manehna can bisa mutuskeun, tapi najan kitu ge teu eleh geleng kop kana koper Marni dipangmawakeun turun tapi Marni ngahalangan. Kang Karmin abdi mah moal lungsur di dieu. Engke bae di Sawala. Kaleresan ieu beus teh bade teras ka Cirebon. Janten kalangkungan. Oh gitu, manawi teh bade lungsur di dieu sakantenan jeung Akang. Karmin haneueul terus nunda deui koper Marni. Iraha atuh Akang bade ka abdi diantasnya. Oh iranya. Kewe atuh upami bumi rerencangan parantos kapendak Akang bade nepangan ka ditu. Nyuhunkeun alamatna we nu jelas. Cek Karmin kapaksa rek turun heula da kagok ngomong. Da gampil, lungsur we kaleureun kantor polisi, teras naroskeun Pak Aryono, ta eta teh pun bapa rarompok sisi jalan caket warung. Moal sesah kitu. Karmin rada hariwang bisi teu kapanggih. Moal sesah, pun bapa mah tos teu bireuk deui, da asli pituin urang Sawala. Oh, nuhun atuh, permios. Ari jalan Brawijaya teh mana Mar? Mapah we ka ditu sakedik atanapi kana beca. Tos caket da. Marni nunjuk ka kaler ka tukang beca anu ngajajar. Nuhun atuh Mar. Karmin ngajak kasalaman heula. Gep ku Marni ditampanan asa aya anu nyeureud getihna pating sariak sernud. Marengan sorot panon anu silih teuteup bangun anu sungkan baturai. Nyeh Marni imut Karmin ungeuk juru turun leos ninggalkeun beus nu masih keneh eureun nunggu waktu. Nu dagang raung nawarkeun daganganana nu turun jeung nu unggah kana beus manipa buis. Seleke silih sigeung jeung panumpang. Tukang enog ngasong-ngasong enog beri nyorocos ngomong tukang sepancau acung-acungan nemongkeun daganganana. Kakitu kadenge tukang koran nawarkeun koran cek budak kira-kira umur 15 tahun
nawarkeun koran. Terus dipapai uga jok bari teureun-eureun nawarkeun koran. Calengkeung aya hiji kolot nyarita rada bedas. Ai baca koran hayang euy, tapi teu bisa macana Jang. Pokna bari malongkana koran satumpuk dina sangkehan. Pak, ulah sok bodoh dihaja upami Bapak palai tiasa maos, mangga galeuhan ieu koran geura dijamin lah tiasa maca kalayan lancar. Mangga ieu gala ieu seueur berita hangat ieu. Penipuan, perkosaan, penjamretan, Pak. Tukang koran teh eleh omong song mikeun koran anu loba gambaran ka si bapak anu tadi ngomong teh ya. Ya matak bisa mah Jang. Cobian heula Pak, upami gagal uihkeun deui ka abdi. Mangga aos aya berita penipuan, resep awet muda sareng sajabina. Berapa Jang? Rp100 Pak. Mirah moal rugelah upami ku ieu teu lancar, tambih ku ta ieu. Tukang koran milihan koran song ka si bapak. Ayo we lah, nu loba gambaran hiji ya Jang. Nyokot surat kabar hiji bari bikin duit 100 perak. Tukang koran nyerengeh seuri sanggeus nampanan duit pok deui ngomong nawarkeun daganganana. Mitra kaum dangu eta tukang koran teh sanggeus nawarkeun daganganana bari gogorowokan jurut turun tina beus leos teuing ka mana. Nu dina beus arolohok sawareh malong ka si bapak anu keur mulak-balik koran ngilikan gambarna. Tapi tetap teka baca, da puguh teu bisa maca. Geuning teka baca ieu mah. Nyai, teka baca yeuh. Cek eta kolot. Pamarni, no harita keur ngalamun. Inget keneh ka Karmin. Beti belat asa aya anu leungit tina hatena. Naon Pak? Bari kareret terus neuteub kana koran. Ya koran lah geuning teu kabaca yeuh. Dati balik atuh Bapak, tangtos saya moal kabaca. Marni imut hate mah hayang ngabarakatak hayang seuri. Nampo kolot meber-meber koran, ari koranna tibalik. Kudu kumaha mun hayang kabaca Nyai? Tah kieu Pak. Marni menerkeun koran, sina merenah dibacana, tapi si bapak kolot kalah kakerung. Melong kana gambar iklan film, tapi keukeuh teu kabaca da memang teu bisa maca. Mitra kaum dangu saterusna kadenge konektur mere aba-aba ka supir tarik cenah. Konektur ngagorowok gerung beus teh dihirupan, geleser maju lalaunan, nu dagang jerat-jerut tarurun, aya anu gegereneng, peda dagangan teu payu, aya nu ngocomang keneh, teu aya bosen. Harita Marni muririt nempo ka beulah kenca, hayang nempo deui Karmin, da asa can seubeuh neuteub, asa napal keneh dina kongkolak panona. Tapi hanya kal geus teu katempo. Karmin ngaleos teuing ka mana. Tayohna bae abus ka kios tahu Sumedang ngadon jajan ngeusian beuteung anu lapar. Leung lamun nya datang ka imah, kumaha lamun henteu? Lebar temen Kang Karmin keur gandang teh bager deui. Iraha patepung deui jeung anjeunna. Bagja temen mun aing laksana ka nah bet amun sorangan aing teh buat teuing itu mah teu mikir-mikir. Hate Marni galecok ngomong ngupat Karmin nu karek dieu paturai. Papisah jeung Karmin teh asa aya anu tinggalin, asa aya nu leungit tina hatena. Beungeut Karmin ngalangkang dina panona, asa ucang ange dina bulu mata. Mitra kaum dangu nu kapeng peongan teh tetela lain ngan Marni wungkul. Harita Karmin ge taya bedana. Komo manehna mah da boga sifat elodan. Nu tadi narek balik nepungan kolot teh kalah los-los ka kadipaten. Nuturkeun nu geulis, tapi ari geus tepi ka kadipaten kalah paturai. Ugoe Karmin teh amak kepegung. Da hayang nama terus we milu sakalian ka imah Marni. Ngan rokaya geus heula kecap yen manehna rek ka imah babaturanana. Anu saanyana mah teu boga babaturan di dinya. Harita Karmin teh ngahuleng di jero jongko, baso samangkok geus beak,
rokok kali setengahna. Haseupna ngelun keneh geus lila henteu dikenyot. Dalamunan kumalayang kabawa kuno miang ka sawala. Duh kudu kumaha lamun geus kieu ya, nah teangan sakalian ka sawala gitu atau kumaha ya. Ari diisukeun deui lebar. Bisi tetepung ari didatangan ayeuna. Kumaha alasanana ya, tapi mending ya teangan heula alamatna. Mun geus kapanggih isukan teang deui. Karmin nyokot putusan, sedot ngenyot rokok, lelebna keur serbung haseupna ditiupkeun ka luhur. Saenggeus wareg jajan cereng dibayar, terus keluar ti jongko koloyong kakenca leumpang lalaunan, teu puguh anu dijugjug. Palahak polohok nempoan karamean di terminal Kadipaten. Tapi najan bari jeung ka karaoge kadinya, ari gayana mah teu eleh ku batur. Bubuhan geus ngalaman hirup di Bandung, awak gandang kulit bersih keuretan beungeut sieup atuh ceuk saha we wadalan desa. Da puguh ganteng Karmin teh. Moal aya salah namun aing ulin heula ka jalan Brawijaya ya. Nanya di dinya aya jalan Brawijaya. Nanya loba tangkal gelde, aing perlu ngabuktikeun ieu. Ngarah aya bahan keur alesan ka Marni. Mun nyangu teh bagja ya, bagja teman. Geulis Marni teh euy. Manis lah. Cek hate Karmin bari ngagegag leumpang make aksi. Rarat reret jiga aya anu diteangan. Tetela teu nyalahan. Nu diteangan teh babari pisan kapanggihna da memang teu jauh ti terminal teh. Karmin jalan-jalan di Jalan Brawijaya di dinya loba imah gedong ngajajar. Gedong gede jeung loba tetangkalan. Karmin alak ilik teu puguh anu dijugjug. Sanggeus rada jauh buru-buru balik deui ka nu tadi. Da bisi nyasab teu bisa balik. Barang tepi kaparapatan gek diuk dina bangku deket tukang dagang. Kahulang mikiran pilampaheun. Sanggeus rada lila terus ngadeketan ka tukang cendol. Mang, ari sawala teh tebih cep. Kada mobil atau ada beca. Terus ya kali itu tuh. Tukang dagang nunjuk ka jurusan Cirebon. Upami mapa tiasa teh Mang. Ya tiasa wae ari kersama daging lami panginten. Sabayos asa dongkap jam 5 sonten we. Ya ari kitu mah tiasa wae bade ka saha tuh. Namawi bade ka rencangan nu bumina teh caket kantor polisi. Nah lurus di ditu aya kantor polisi sareng sakola kahutanan. Lurus Cep, lurus pisan aya. Mangga pilari ka ditu. Mamang uning ka Pak Aryono. Aryono antu Cep, damang mati tolengas. Ka dieu teh ngadon usaha wungkul. Santen ge wangsul. Naon nya Mangnya? Wangsulna Cep. Karmin ngaleos ningalkeun tukang cendol, manehna geus gilig hate rek neangan imah Marni, rek ngajugjug ka sawala. Langit lenglang taya aling-aling mega bodas ukur ancal-ancalan saeutik. Manuk pating kalayang bangun galumbiranaker. Pating soloyong taya kapaur. Harita teh pasosore kabeneran hade poena. Matak betah, matak waas, matak lugina kana hate. Panon poe keur meujeuhna tunggang gunung. Cahyana geus robah semu beureum. Sumiratnya angan buana. Kaayaan anu hegar tamah hegar. Alam nu asri tambah endah, tutuwuhan mutuh alus, kakembangan munggah hibar, katojo ku panon poe, anu semu beureum bikalucueun. Manakom ngalamun disawang ku hiji mojang, anu hatena keur sumedeng mekar, keur meujeuhna bijil, mamanisna, mun kembang teh mah keur meujeuhna loba maduan. Nyi Marni geus lila ngadaweung di tepas hareup, lantaran inget wae ka Karmin nu tepung dina beus. Pikir teu cicing hate teu rehe ingetan teh kumalayang wae. Nutur-nutur panglamunan nu teu daek cicing. Kumalayang nyawang Karmin nu teuing di mana ayana.
Hatenyi Marni nu tadina kosong molongpong dumadakan jadi endah lir kembang nu karek bekah sengit seger wawangina hibar nyebara cahayana nyaangan sakujur badan ngahibaran pikir jeung rasa dunya ge ngarada kasangalegaan tetempoan sing sarwa endah kabawa endah kumakarna rasa nu mangkat beger. Renghap Marni narik napas jero katara bangun anu cangkel lantaran geus lila ngadago-dago datangna Karmin meni nyeri beheung sasongeteun balas ngalieukan ka jalan. Nah pikir aing jadi kieu kunaon mana nineng-nineng teuing ka Kang Karmin teh apan aing tara kieu sasarina mah tara kapangaruhan ku omong lalaki tapi nah ayeuna bet beda rasa. Aya naon anu sanyana Cek Nyi Marni nah hatena bari tetep ngelong ka jalan tekaop aya nu ngaringkang sok mencerong bari deg-degan lantaran tetenyewan keur kaliputan ku rasa sono ka Karmin. Keur jongjon kitu tarojol adina nyampeurkeun nanya bari ngagelehe kana lahunan bangun sono kalanceuk anu langka tepung adi lalaki nu pangleutikna karek kelas 4 SD. Orang ngemangan ka kota yuk meser martabak Henying deui Marna cece teh capek keneh ayeuna mah nya henying we. Bohong geuning kapungkul ge kalah angkat deui ka Bandung. Moal ayeuna mah margi ceceuna bade lami di dieu saminggu. Marni tetep sabar manehna nyaaheun pisan ka adina ade. Nyun ke artos atuh sok bade meser bajigur. Marni atoh lantaran adina beunang dibebenyokeun ku siwal ngabejilkeun loket leutik tina jeroeun kutangna terus pilihan receh 50 perak song dibikeun ka adina nu ngaran Marna. Nuhun Cak. Budak cengkat leos init bari marah-mai ari Marni ngahuleng deui sorangan nangeui gado bari mencerong ka jalan ngarep-ngarep Sang Arjuna nu keur dipigandrung. Jalan raya anu ngahubungkeun Kadipaten jeung Cirebon taya lowongna teu kenat-kenat di sorang ku kendaraan gede leutik. Mun aya beus ngaliwat hate Marni sok lumenyap. Kacipta hiji jajaka keur diuk bari ngareretan ka gigir. Ari nu di lamuna harita teh keur ngageblay we leumpang bangun lungse kawan tu tas leumpang jauh mapai jalan gede. Karmin gawena rara tereret neangan imah Marni tapi can wanita tanya ka batur. Kantor polisi mah geus kapanggih tapi di mana ri imah Marni? Jauh atawa henteu ti jalan ya. Duh, mun teu kapanggih teh rugi. Hanas ongkos olok kapanggih henteu. Marni nah atuh anjeun teh bet ngagoda ka akang ya. Cek hate Karmin manehna ge jiga anu kabungbulengan da hatena kaganggu wae ku Marni nu teu weleh kokolebatan dina kongkolak panonna. Kulantaran bingung akhirna Karmin ngoloyong ka sisi jalan gek diuk dina bangku butut paranti nu dagang surabi. Karmin teu weleh rara tereret da keukeuh hayang tepung deui jeung Marni dipapantes ku ciptaan Marni teh keur diuk nungguan manehna. Na teu bohong Marni teh kitu. Palang siang ngabobodo ka aing ge tapi piraku make ngabohong. Karmin teu boga kayakinan anu tetep loba kasieun jeung kahariwang. Sabot ngahuleng kitu lar aya budak lalaki leumpang sorangan. Muru ka hiji jongko. Di jongko aya nu dariuk bari ngawadul. Oreng nu leumpang teh Marna nu rek jajan bajigur teh. Jang. Gede sagedeung Jang. Karmin ngagupayan bari cengkat. Atau aya budak anu ngaliwat teh barang digeruan kitu Marna ngaraneg memeh nyampeurkeun ngahuleng heula bari melong jiga nu asa-asa nyampeurkeun teh malung budak. Ku Karmin buru-buru digupayan deui
ngarah budak teu ragu-ragu atuh sileuneu budak teh nyampeurkeun. Sanggeus deukeut regeureun melong ka Karmin. Ujang sangaran? Marna. Saha? Dedengan teh Barna? Sanes Marna. Sanes Barna. Barna mah tukang dongeng. Jang mah Marna. Oh, Ujang rek ka mana? Bade jajan bajigjag. Bade jajan bajigur. Nah, idak Ijang. Akang boga duit 200. Ieu duit rek dibikeun ka Ujang keur nambahan jajan bajigur. Tapi aya syaratna. Naon syaratna, Kang? Marna meni curing hak atoh ngadenge duit-duit kitu mah. Pangneangankeun bumina Pak Aryono. Mun geus kapanggih taroskeun nah aya nu jenengan Marni atawa henteu. Mun aya bejakeun ka Nyi Marni. Kang Karmin milarian kitu nya. Mitra mani ngahuleng Marna teh hatena heran ngadenge kitu teh. Lantaran Marna inget yen di imahna aya lanceukna nu ngaran Marni nu kakara datang di Bandung. Ngarti atawa teu Jang? Ngartos, Kang. Nah atuh kalah ngahuleng. Pan mikir heula, Kang. Jeung atuh teangan mun geus kapanggih buru-buru ka dieu deui. Mana tuh buruna? Abdi rek jajan heula bajigjag bajigur. His, ulah sok pupulur memeh mantun pamali. Buruh mangke paneuri jeung digawe heula. Da Kang ge moal ngabobodo. Jeung. Duit mah pinuh sasaku. Karmin nepakan saku bajuna nu memang agareo 3 pinuh ku duit padahal isina mah teuing naon. Marna teu ngomong deui leos manehna ini trek nyumponan pamenta Karmin. Lantaran kabita ku duit 200 perak. Marna teu kungsi udar-idar jauh. Manehna langsung ngajuk-juk ka imahna rek nepungan lanceukna. Baranggo katepas Marni masih keneh cara tadi. Ngahuleng wenangkeup harigu bangun anu jararauh paninengan. Cek, aya nu nanyakeun Marni, Cek. Jugu-jug nyarita kitu Marna teh. Abong budak teh bisa malapa gedang. Puguh Marni teh mending ngajenghok da puguh kita tadi ge keur ngalamun wae. Ngarep-ngarep datangna Karmin. Naon Marna dedengean teh aya nu nanyakeun ka Ece? Nyatu di jalan ngaranna teh Kusmin. Tah teh nya ngaranna teh nya Kusmin. Kusmin mah ieu nya sate ngaranna teh Karmin. Nu bener ieu Marna nyarita teh. Marni meni curing hak asa teu percaya kana omongan adina. Tapi hatena mah surak tina awahing ku atoh. Ngajung we ku Ece tepungan tuh keur diuk di warung Bicimot. Digana teh capeun pisan. Leos Marna ini teu malire kalanceukna. Anu keur samara pola. Atoh pacampur jeung bingung sok sieun teu bisa ngahormat ka Karmin. Koloyong Marni ka dapur maksudna mah rek nepungan ka inungna. Tapi sanggeus tepung tepok sabab rek nyarita teh heurin goleta. Karagok jeung asa era we. Tungtungna leos katepas deui juru turun kaburuan. Tapi teu lila cat deui unggah katepas. Rumpur rampa jiga nu samar pola. Buuk jeung baju diusapan. Awan Marni aya nu leungit. Cek hiji sora di pipir imah. Horeng bapana nu ngaran Aryono karek jebul tas ulin ti tetanggana. Bapana heran nempong Marni sagala dicabak. Jiga nu kalengitan duit. Ah henteu Pak, teu leungit naon-naon. Marni asa kagebah juru turun leos init ka hareup ngurusi si jalan raya. Mani geus gregeteun hayang geragok tepung jeung Karmin. Dina hate geus dipapantes picaritaeun anu merenah reka budalkeun isi hate. Hayang bangbelas nyacapkeun ka sono. Basa direka lentongna geus diiker-iker ngarah pantes. Barang serog anu dijugjug teu nyalahan aya nu keur diuk dina bangku. Hiji jajakan nu tayalian iwati Karmin. Puguh Marni teh mani teu sirik nangarontok tina awahing ku atoh. Nyerengeh seuri bari malong ka Karmin. Kang Karmin. Ukur sakitu kecap nu kedal jajantung ratug.
ngagempurkeun kana hate. Akibatna picaritaeun nu geus meunang memeres teh lu seles ngaleungitan teh kanyahoan. Marni, saha nu wartosan? Karmin cengkat bunga anu taya papadana lantaran nu diteangan kapanggih teu hese maluruh. Jajaka jeung Wanoja silih deketan nampungkeun asih. Gep duanana patarema leungeun. Itu ieu pada ngageter getihna asa ngagolak, asa aya anu pating serelek ka sakujur badan. Kang Karmin, nah teu teras kararompok atuh, apantos caket. Marni mepeuskeun kaayaan jembling. Leungeunna morosot lalaunan. Bingung akang teh terang jalan tiap tadi teh milarian tapi teu kapandak wae kaleresan aya budak lalaki ku akang teh dipiwarang milarian kaparengan gampil. Kan tenan gampil mah Margi. Marni teu kebat nyarita na kabur aya nu datang nyatana marna. Nu rek nagih janji ka Karmin. Datang-datang pok nyarita bari namprakeun dua leungeunna. Mana buruhna Kang? Ieu tah 200-nya nuhun nyejangnya. Karmin mikeun duit 200 perak. Paroman marah mai bakatku sugemaha teh. Marna teu ngomong. Geus narima duit mah perebet lumpat muru ka tukang bajigur. Marni olohok tadina mah manehna rek nyegah sangkan adina teu menta duit tapi teu kaburu. Teraskeun nu tadi teh Mar, naon Margina? Margi, budak nu nembe teh pun Adi. Oh, kaduhung muruhan atuh. Tapi keun wae lah. Nuhun we nu aya ari kitu mah atuh. Ayo atuh, di mana bumi teh? Karmin kacida gumirana. Manehna geus teu sabar, hayang gerak ka imah, utamana mah geus hayang nginum. Datita tadi lelembangan wae. Mangada caket. Bra duanana leumpang muru ka imah Marni. Puguh we pikeun Marni imah mani asa kagunturan madu, asa kaurugan menyan putih, katibanan mamanis anu lain saeutik. Lantaran keur ulang mikiran Karmin kari-kari betjol pisan. Nyepuguh we bungah amarwata suta. Serog hareupeun imah, Karmin ngarahuh bangun capek. Tapi ngarahuh bunga asa lugina tina bang balu hate. Kalacat Marni unggah, brai muka panto tepas. Karmin nuturkeun gek diuk dina kursi, rangsel ditunda gigireun kursi. Tosan sakedap ngawartosan heula pun bapaknya. Cek Marni bari maledog ku kelet campur imut anu kareueut. Atuh Karmin mani lumenyap. Mun kongang mah hayang ngarontok. Marni ngaleos ninggalkeun semahna. Ari Karmin ngarahun adik napas jero lugina hate. Geus bisa tepung deui jeung nu kapicangcang. Bagja aing teh bisa tepung deui jeung Marni. Pada teuing bungahna mun laksana nyaningkeun Marni saumur-umur. Cek hate Karmin bari ngabijilkeun rokok sabungkus jeung kayu apina. Da geus hayagi teta tadi keneh palenyun udud bangun nikmat. Padan poe geus surup belah kulon hibar ku cahya layung anu hurung ngempur. Cahyana koneng umyang lir emas sinangling. Ngahibaran palataran jeung gunung-gunung. Atuh poe eta asa tambah endah, tambah asri. Matak betah tumanina ngumbara di alam dunia.
Dina wancik itu Inung Bapak Marni kerepating harewos di pawon nyaritakeun anakna. Kerjongjon kitu torojol Marni datang-datang hari weus-weus. Yen aya Semah. Mak bapak itu abdi gaduh Semah jenengan anak Kang Karmin ngadabalna di Bandung janten tentara. Bangun anu reueus jeung semua agul. Da puguh nu kitu pisan nu dianti-anti beurang beuting teh. Puguh we Inung bapana mani ngajenghok. Reuwas pacampur jeung atoh. Alah, lain datang mani. Bapana nanya bari mencerong padahal ari ka Semah mah geus nyaho. Da tadi kadenge sorana. Teu acan lami pak, mangga atuh tepangan heula. Marni nunjuk ka tepas. Ari manehna buru-buru nyokot gelas jeung cai teh sateko dibawa kabeh ka tepas. Aryono jeung pamajikanana nuturkeun da panasaran hayang gara tepung jeung Ki Semah. Barang serog kasampak teh Karmin keur ngabaheuh we bari udud. Tu maninana aker jigana teh. Geuning aya tamu. Pak Aryono rengkuh terus ngajak kasalaman. Karmin rikat nu naroko dina asbak cengkat bari nampanan leungeun pribumi. Leres Pak, nempangkeun atuh abdi pun Karmin. Nuhun jang, nuhun pisan. Sarurumpaheun ka rompok ngobatan sakit kumaha damang. Pak Aryono somehan aker. Pangesto Pak, teu kirang serius-serius. Ibu, abdi nepangkeun Karmin. Jong munjungan ka Inung Marni anu katalah saltia. Sami-sami Aden ibu ge nepangkeun. Punten we di dieu mah da kieu geuning teu tiasa nyugemakeun ka tamu. Biah bangun nu era kadatangan Semah nu dadak-dadakan teh. Da puguh taya iberti anggalna gek dariuk ngariung dina kursi. Cekap ibu kedah kumaha? Puguh sakira raosna di dieu mah. Palatara nalega jabi sisi jalan ageung. Resep lah seueur kandaraan. Karmin muji da memang anu karasa ku manehna mah pika betaheun. Bubuhan aya nu diheroan. Nya kitu caket jalan ageung anu rame ku kandaraan teh. Sakapeung masok matak hariwang. Margi di dieu mah gaduh keneh budak alit. Can patih hideng jeung teu tiasa mawa diri. Matak hariwang bilih kadupak mobil di jalan. Sumohon tangtos ari kitu teh mah. Nanging mugi-mugi we sing salamet salalamina. Ulah aya kajantenan anu teu dipiharep. Manganya sepa. Karmin ngeserkeun rokok ka hareupeun Pak Aryono. Nuhun Den, ngiringan ieu. Pak Aryono nyokot sabatang terus diseungeut palenyun udud. Ngaleutna naon atuh nya mani teu aya leuteun pisan ukur cai teh we. Cek Marni bari ngareret ka Inungna. Inungna surti. He atuh dikantun heula Aden. Bade kapengker heula sakedapnya. Ulah ngarepotkeun Bu. Sawios ulah kerak-kerih teuing. Ieu ge cekap lah. Cek Karmin. Padahal beuteung mah lapar da tita tadi can manggih dahar ukur jajan. Henteu da teu aya naon-naon di dieu mah. Leos bisal tiah alias biah teh init ningalkeun Karmin. Ari nu ditepas Bapak Aryono, Marni jeung Karmin. Dupi Aden teh di mana linggih Aden? Pak Aryono ngamimitian tumanya hayang nyaho asal usulna Ki Semah. Upami di percanten mah abdi teh matuh di Bandung. Nanging teu acan gaduh rorompok serangan numpang keneh dipun paman. Karmin bisa pisan nyarita nemongkeun kajujuran heula. Oh gitu. Teu janten pamengan denda. Sanes urang wae nu kitu teh malih mah nu parantos rimbitan oge teu sakedik anu nyewa nu ngontrak sareng sajabina dupi Aden parantos kagungan garwa.
Beghate Karmin rada kasigeng, tapi teu nemongkeun budi anu kaget. Pertanyaan eta dianggap wajar sabab pribumi memang perlu waspada jeung apik. Teu acan Pak, margi kumaha teh nya sanes teu hoyong nanging ku pangeran teu acan diparengkeun rupina. Atuh sajabiti kitu abdi teh teu acan lami kaluar ti pendidikan, janten teu kenging engal-engal nikah. Kitu salarasna Bapak. Oh, muhun. Dupi ngadamel di mana? Pak Aryono beuki daria panon mencerong ka Karmin dina hate aya rasa reueus. Pedah anakna boga kawauhan kajajaka nu geus boga pagawean matuh. Di tentara di Bandung Pak, jawab Karmin teu euleum-euleum, teu jiga-jiga ngabohong. Alhamdulillah. Nuhun atuh ari parantos kagungan pada mulan matuh mah Bapak ge ngiring bingah mugi-mugi sing kaanggo ku nagara, sing diasih ku atasan, sing dipikaresep ku rerencangan. Pak Aryono nyaan milu bunga lain bunga bobodohan, sabab aya harapan hade susuganan kajodokin Kamarni anakna. Hatur nuhun kana pidoa ti Bapak katampi ketedapisan Pak. Karmin teu loba komentar, ukur nganuhunkeun bari hatena mah ngagik-gik seuri lantaran ucapanana teh bohong malulu. Dupi kenal sareng pun anak parantos lami. Pak Aryono nanya tapi kadinya atuh rada kurang kireum Karmin teh. Rek ngajawab asa-asa. Ngan untung Marni rikat milu ngajawab pokna teh. Kirang langkung 4 sasi kenal sareng Kang Karmin teh Pak, ngawitan tepang teh di Bandung nalika abdi wangsul ti Padamelan. Oh gitu. Nah itu tara aya bejana ka Bapak. Isin sareng ngadeda seueur kekenalan mah atuh. Marni teh eleh carita. Jika geus nyampak ti jawabeun teh bubuhan geus loba pangalaman di kota. Ari Karmin mah eleh kurang luang dina pergaulan. Da di Bandung ge can jejeg satahun-tahun acan. Oh, syukur ari geus wawuh di lama. Nah, itu aden teh namanya ka di ayeuna. Padahal mah heug nganjang ari aya prede. Ulah ngagugulung wae tugas ngarah aya hiburan. Cek Pak Aryono, jigana teh bunga pisan mun anakna ngahiji jeung Karmin. Ieu teh keur Karmin mah matak bunga kana hate, asa mobok mangi gorowong, da memang eta anu dipiharepna teh. Insyaallah Pak upami tos terang kieu mah bade sering. Ayeuna oge mung kaleresan hungkul tadi teh di Bandung ka Kadipaten sasarengan sareng sabeus gitu sareng Marni. Abdi bade aya paryogi ka rerencangan di Jalan Brawijaya. Oh, janten ti Bandung mah sarengnya. Sumuhun Pak. Laras kumaha kapendak teu rencang akang teh? Marni penasaran. Kapendak hadena we gambil. Nya nuhun atuh ari kapendak masing sering we ameng ka anjeunna teras ka dieu. Cek Marni hatena pinuh ku pangharepan. Nya mangga Mar, nanging akang mah teu tiasa ngajangjikeun margi gumantung kana waktosna. Upami aya pare nya tiasa, upami henteu mah rupina moal tiasa. Da dinas ge aya waktosna, teu ngaduk-duk wae teras dinas kitu sanes. Cager. Wah, mitra hanya kal kabujeng Neng Nong duwi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kalebatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.